Tah, bah ieu nu kamari diomongkeun teh. Oh, sok-sok tuh bedongna alomari ngan kade pepelakan batur katincak. Lain bae malin tukang nuar. Oh, sukan teh nu erek nuar cau teh ya. Lain atuh, pasien teh ai mah bah pasien. Bener tuh ieu jelema ket. Benar. Emang rada kurang saon otakna, tapi pinter anjing. Ek naraon ka dieu teh. Sok obrol kentong era-era. Jadi kieu bah, isukan teh duel sama Darna. Hayang tong terak di kadeke aing ah. Bisa tuh? Cek si Erik nyen pelet cina tadi. Udah ket, masang pelet oge ari beungeut teu subot mah percuma sih teh. Mending kene diadu we aing kagok. Heuda centang tuh milih lalaki anu itu atuh kehead. Era mah rebut kena wae mah warga diri sih teh. Lain masalah harga diri anjing. Siapa mau bisa ngarasakeun aing teu bisa sare sapoe-sapoeting mikiran siratna. Ya dengekeun aing. Daripada gelut merebut kena wae nya. Geus aya mah yang anu lain deui. Da beungeut sia teh teh jiga buruk-buruk teuing atuh. Aing sebagai balan maneh karunya aing ka maneh euy. Tuh heula. Kumaha ieu teh jadi moal? Moal bah. Goblok.